naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi, nu boga pabrik mie teurekeun ngadarmi, nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa. Lillahi ta'ala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah gua taga dititahang ya mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung. Nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan gua kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit, jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang. Ulah kaget lamun kaya emah, ulah kaget darah tinggi, ulah kaget ginjal, ulah kaget dan lain sebagainya. Mie teh lain alaga embungeun lo boga pabrik mie. Itu nu ngeuridit mah tama geus kalimpudan jasa tama. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tama. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa moal aya ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngeuridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cakula cek Imam Ghazali. Lain cakula kula mah nyambung dak tetep ceuli ka jeung kiai nyana ngeuridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal kajen kuku bagi wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang kata nyana narima duit di pemerintah tetep ceuli datang kangeunahkeun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah kiai na make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit di pemerintah proposal moal pusu kiai nu salat ka kitu dek modar